upami ayeuna panginten masjid atanapi mushola dina waktu sarita cikisa hajalmi anu bade nonton kedah maya saunira tandana panjang sinenggi sabda uning iya sabda uning ya sabda wala bakti dengan asih ya demi asih mengasih aja ketara rahayu ningal mangsa nu utama bade pancakaki dina pawayangan dina ngeti kacarios di nagara Drawati anu janten pupuhu papayung agung daya sanesnya eta di Drawati teh Sri Mahabhatara Kresna nyaeta Padmanaba oke bisa sebat si Mahati Murti itu gayana dinangan ieu ngangkir ningih ingkang Rai Patih Patma naga kumargi bakal aya anu dipadungdengkeun dina danget ieu rehna para dewa ngayakeun saemara dina danget ieu diayakeunana nyaeta disapekeun tengah saarna di Gunung Himalaya kitu gayaana lami-lamingan dikasih Mahabhatara Kresna mengkatan elah darah baik wilujeng sumping cobi calikna majeng kapayun satata sareng kaula teh Paduka hatur nuhun tina pembage Paduka oge langkung ti payun nyangakeun sembah anu kapihatur mugi katapi nun ditampi ai ditampi
teu disimpen dihanap-hanap disimpen dina mun-munan oge ditampi ku panangan kieu walantangan oge dicatet dina ati sanubari anu teu kageunaan ku awak ki sirai teu dina damel atuh sajabina ti kitu sejak nyuhunkeun dihapunten samudaya kelebatan maklum anu nabina jalmi tumuli baru catang dirumpak kok pilih aya kelepatan agung sinareng alit anu dihaja sareng anu dihaja mugia si paduka ngahapunten kana saga kelepatan rai panjenengan rai soal kasalahan orang saling hampura jeung akang sanajan akang hiji raja tetep soal kasalahan manguntit-untit rai teweleh rai komo akang saku pangais pangampih di negara pasti bakal ceparibasana penting curug balas munyuk capetang balas niwarang pasti akang anu bakal lewih ka neraka rai tekedah itu cantang dos eta rahasia nu kagungan Gusti nyata ieu mah cek rasaan lain tapi kalau langsung memunjung tete Gusti aya naon ieu para sepuh kumpul anu tebihna anu caketna ieu asa ngimpi ieu karek ngamimitian deui ieu mudah-mudahan ieu panyawa teh cingtras dama Gusti eta pisan ieu teh anu jadi mamalah kana sagalu paha kagiatan teh ieu teh panyakit teu tinu damel atuh tansah diajeng-ajeng ieu teh ban aya pikir saeunaon Gusti bok pilih ngaryogikeun tanaga maemutan oge harapati kasangekeun ka kepentingan negara bangsa oge rahayat duarati ieu Gusti ditampi nuhun pisan ku ayeuna oge hasil gawe rai anu rancage mau huru ngantung siang lempang ieu nagara duarati ku ayana rai gawe rejeung para inohong nu aya di masyarakat leutik jeung masyarakat gede tangtus ieu teh bade naon atuh mangga garablak calau walaka wae kieu kahiji akang silaturahmi dilawas akan dugikeun ka sapertos kieu kumargi seueur halangan panrai di batas ulah bergerombol prokes kesehatan anu dilaksanakeun tangtos ari teu dilaksanakeun salah eta kitu dah ari program tetep we urang teh teu bisa ada sabab naon hasil keputusan anu ditangtoskeun ti luluhur Gusti nyata kitu ngan mudah-mudahan we ieu panyakit teh cing eueuh asal ge eueuh cing daramang asal ge daramang deui atuh ekonomi ayeuna mudah-mudahan cing jalan deui sadayana insyaallah Gusti dengan ieu we panaina ge minyak teh ieu teh nu hese Gusti wayahna da urang mah rakyat leutik mangga atuh bade aya naon tah kahiji akang teh silaturahmi kadua ieu teh aya anu bakal dipadungdengkeun ai perkawis naon nyaeta dina danget ieu teh akan menang barat balkawat ti para dewa reh dina danget ieu teh para dewa keur ngayakeun saemarat saemara naon ieu teh paduka ieu teh anu disaemarakeun teh teu pira hiji kemang nah kemang disaemarakeun kemang ros sanes ai
Manawi kembang bakung sanes rai Kamboja Kamboja lebih teuing ka Kamboja mah cobi daun atunya teh tah ieu teh anu disaemarakeun teh nyaeta kembang Mang ros berem Turanga Jati pikeun nonoman anu bakal nyanakna eta kembang. Terus kumaha Cing saha eta jelema atanapi nonoman anu meunangkeun eta kembang Turanga Jati nyaeta bakal jadi siji pamimpin anu bakal adil tuh bijaksana. bakal janten Satya Piningit Gusti Tah eta anu bakal nyumponan sakalian badanan nagara bakal adil jeung makmur lamun eta kembang Turanga Jati beunang oke bisa mawana janten kumaha tah kabeneran ayeuna kaula keur bingung kumaha Gusti mikiran anu jadi anak apan ieu teh akan teh geus cueuh ka hareup Gusti lamun dina panan poe mah ieu teh geus dengdek atanapi ngagingsir ka belah kulon Tampus ieu mikiran si sama purwagana ieu lamun akan lengser tina jadi ais pangampih patinggal anak kaula anu gentina ieu sedengkeun ieu budak ditinggali teh entong boroning ka batur ka kaula we kalau jadi bapak nah geus seueuh hargaan cigana teh eta we palaliwat nah hariha nyata Gusti urang kali ayeuna mah rupina gaul eta teh tiktokan gaulna rupina nyata gitu cigana kaul teh dari kerti TK SD SMP nemikeun ka SMA tah sapat dikuliahkeun ku kula ka kota ieu teh budak teh jadi beda pisan hari madewi teh kasih paduka wae nu kakau lagi karai gitu eta we dina lawang pato penang nada hari-hari atuh jika jeung musuh we Gusti tah gitu cing cobi angkir senakan ieu aya kesempatan pikeun ngobrol sugan jeung sugan ieu budak bisa ngawakilan ti nagara kaula nya eta nagara Dwarati eueur eta ngilu saemara sugan beunang ku budak bangga Gusti urang angkir wae karesana ieu teh jiga teh masih keneh ngaringkuk nyata gitu ieu geus jam 8 beurang masih keneh ngaringkuk deuk kumaha kaayaan ieu aduh pamitra ke Gusti bade ngangkir murang kali pun anak coba sok Kasih ya dah hari-hari singan teh sare keneh we jeung ieu kasih teuing lamun dicocokan jelina jadi teh saha teh anu sacerwokan teh sopan teh coba kasih paman ka dieu diangkir ku tuang nama kasih bangga dengar pisan diantos mangga sakedap bade disalin heula sok enggal mangga
datang ring kongkonan euh manggulingan rana ya datang ring kongkonan euh manggulingan rana iya sama purwagana mengat datang ring kongkonan biasanya dia mengada ya Rama Dewaji diuk sama sok